nikah mah minta restu dulu sama Iya, orang tua aku. emang Atuh, mana orang tua kamunya? Aku, Oh, ini. Nah pasti mana sar neng atuh ulin wae mama neneangan tuh. Tak abah, iya calon menantu abah. Nuhun abdi. Dah, geus kasih mama we di ditu. Nah ieu saatu ugen teu. Abdi bade nikah si Neng putri Abah. Aya kitu sok digawe di mana? Abdi damel di bengkel, Bah. Dah, ngaremong di bengkel si mama. Di bengkel kapal, Bah. Kapal? Mohon. Bener? Benar, Bah. Bukan pengen cuma eta kapal. Kabeneran Bapak kapal ruksak. Kapal rusak yang bapaknya. Hah? Oh iya, biasa gampil. Sok pahadeankeun heula engke ku Bapak langsung dikawinkeun. Ayeuna we payung. Heuh, hadean heula sok hadean heula. Kawinkeun heula mending ge, Pak. Hadean heula kapal. Lamun geus hade engke dikawinkeun. Pakan nengis atil tuh pak. Heuh, sinang hadean heula kapal cai teh sok hadean heula. Bayang aya lamun teu direstuan mah urang kaoyo we ayeuna ya. Abah, abah. Mantong na koyo paing tonjok dadana geura.